rukun salat aya anu nyaritakeun Pak rukun salat teh dina Fathul Qorib aya nyaritakeun 18 rukun salat anu 18 eta sapertikeun di antarana dina ruku tumian dina ruku itidal tumian dina itidal dina sujud jeung niat awe salam opat di antarana. Jadi jumlahna rukun salat teh sapali ulama dina Fathul Qorib kitabna nyaritakeun 18 hiji tah. Cek Imam Nawawi dina kitab Rawdah rukun salat teh aya nu nyaritakeun 17 nya. Si ibu-ibu jempling ngaji serius ge mah we. Sieun ku neraka. Allahu Akbar. Sapari ulama deui mah ke kalem rada minum jam 11 can panas. Mun urang jeung pamajikan sok manasan urang. Tara ujug-ujug langsung ya kieu. Rukun salat cek sapari di ulama Imam Nawawi 17. Pangna 17 cek Imam Nawawi niat kaluar tina salat arek awe salam teh niat eta mah sunat. Soheh deui. Tadi cek sapari ulama yen rukun salat teh aya anu nyaritakeun 14. Namun sababna dina tumaina dinu tadi ruku sujud jeung dina kaluar tina niat kaluar tina salat sabab eta mah ngeun sajinis hiji-hiji keneh jumlahna jadi 14 rukun salat. Sapari ulama deui rukun salat teh aya nu nyaritakeun 15 ngaji fikih ieu. Ngaji fikih malah mun di masjid membayaran aleut. Ngan manfaatna gede ai ulama akhirat beda jeung ulama dunia. Nu nyaritakeun 15, pang nyaritakeun 15 di antarana nyaeta hode di urang. Oh, hode. Naon? Heula aya nyaritakeun 15. Bahkan kadieuna rukun salat teh aya di nyaritakeun 18, Pak. Rukun salat teh nyaritakeun 18. Naon sababna? Khusyuk termasuk rukun salat. Lamun urang nyokot anu 18 dina salat, rukun non salat anu 18, khusyuk eta termasuk rukun salat. Sedengkeun urang salat teh jarang khusyuk leres teh. Dari Allahu Akbar inget teh ka pamajikan mau malam Jumat Allahu Akbar inget teh kana hutang kreditan can lunas gitu. Aya nyaritakeun 18 termasuk khusyuk teh termasuk rukun salat. Sapali ulama deui yen rukun salat teh aya nyaritakeun 20. Pangna 20 jelema anu salat ge kaasupeun rukun salat. Kartos teh bahkan kaituna rukun salat teh aya anu nyaritakeun 13. Anu mana wae kurang rek nu 18, nu 17, nu 14, nu 15, anu 20, nu 18, rek nu 13 mangga eta mah ari bisa mah eta keneh eta ulama nyaritakeun masalah rukun salat nya. Ieu ngaji tinggal itu mah kabaralik ku simbali beda duit eta rukun salat. Rukun salat teh anu kahiji aniatu hiji niat cenah Bu. Terus ibu ge balik ari ngaji kolot kieu mah. Oh, da bukan urang teh paling nanti ulah bisa ngomong hungkul ngaji rame-rame di dunia teh musibah we geuningan. Pengajian geus di mana-mana, da ngaji teh make dangdut. Allahu Akbar. Pertikeun euy. Hiji niat rukun salat teh panaon cenah hiji? Niat can urang praktekeun saeutik we ieu saeutik deui. Hiji rukun salatna waktuna. Hiji rukun salat teh adalah niat. An-niatu hiji rukun salat teh niat. Ari niat tina salat teh nyaeta kudu dibarengan jeung takbiratul ihram. Nya hiji niat, hiji tah niat. Tempatna niat teh dina hate. Tah oke. Nomor kadua rukun salat teh al-qiyamu ngadeg keur ka jalma anu kawasa anu mampu kana nangtungna kana salat tingalikeun ngaji. Pikir penting ya. Salat teh diomongkeun, praktekeun teu, saeutik we urang praktekeun. Rukun salat nomor kadua teh ngadeg keur ka jalma nu mampu, ngadeg ka jalma nu kawasa. Kumaha lamun aki-aki geus dongkok ieu teu mecek ustad salat teh kudu nangtung ajeug. Ari aki-aki geus teu kuat geus pengkung kieu, nah kudu dikitukeun make awi di talian murah dia. Entong bisi potong tulangna samampuna we. Kitu nya. Hiji, ngeun lamun urang salat teu kuat bari nangtung boga penyakit asam urat rematik minumlah farmasi. Minumlah cap kaki naon komi obat batuknya naon. Eta rukun salat nu kahiji nyata niat nu kadua nangtung ka jalma nu mampu. Lamun urang boga penyakit jag mah ngeun dibere penyakit rek salat teh teu kuat mun bari nangtung pek salat bari diuk. Salat bari diuk
Iya ngeringankeun ti Gusti Allah. Bisi ibu boga alasan ah moal salat kudu bari nangtung. Pek cek Gusti Allah salat teu kuat bari nangtung mangka bari diuk. Kumaha kautamaanna salat bari diuk tingali anu alus nama sapertikeun diuk iftiraf atawa sapertikeun tahiyat awal. Tingali tahiyat awal asal tahiyat awal Bapak-bapak. Kieu tah. Tingali teu uing. Teu geura kudu nameja. Tahiyat awal apa? Tah utama nama salat bari diuk teh sapertikeun at-tahiyat awal nya contoh Allahu Akbar urang gitu arek ayeuna urang ruku pek sirahna kitukeun saeutik subhana rabbiyal azimi wa biham ulah azimi mare azimi nya subhana rabbiyal azimi wa biham kumaha sujudna urang kudu sanapeun dina ruku lamun ruku sakitu sujud sakitu kembali terkena pang sujudan oke sabab urang gergering boga urang salat bari di diuk abi mah teu bisa salat sapertikeun tahiyat awal mah kautamaanna teu bisa bari naon wae cek ulama bari emok mangga bari sila mangga kumaha wae karep anjeun kahayang anjeun salat bari diuk ngeun utamana salat bari diuk mah sapertikeun tahiyat awal katingali teh Bu ibu marek emok kieu gawe ngan ulah bari dahar we eta salat bari diuk tingalikeun ieu nya kautamaan nama salat bari diuk sapertikeun tahiyat awal teu kuat lagi mah salat wa kiai bari diuk tiasa oge bari nyangikir da kusabab ayeuna gering nya boga panyakit kumaha cara salat bari nyangikir dadak urang madep ka kiblat pek ngeun sunatna leungeun pulah ka tuhuk ayeuna katingan ka hanap leungeun pulah kenca ka luhur contoh ieu kiblat ieu tingali salat dipraktekkeun salat bari nyangikir tadi katingali kontol leuwih iya tinggalin sholat bari nyangikir tah iya Bu iya sholat bari nyangikir jadi kadana tinggalin panangtung iya praktek sholat bari nyangikir kieu we sunat nama sareng ulama dina kitab Bajuri tah iya sholat bari nyangikir tapi otot ihramna hegade kenca mari kuat mah leungeun kenca Allahu Akbar cukup ku sabaraha oge rukuna ku naon ku sirah we Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali sujudna kudu ngahanapan tina ruku sirah urang Allahu Akbar ngartos awe salam we eta geunahnya salat urang teu bisa bari diuk pek bari nyangikir ngartos daerah ieu pikir tentang pikir teu kuat abdi mah bari nyangikir tapi nu sabolah ku bisul sabolah ieu mah tapak tukang ngeluh ieu talu bisul paralada jadi cager jadi deui kita batur dina gerek dina bibis wah apa arek bari nangkara boy jak ustad lamun salat teu kuat bari nyangikir pek cek ulama bari nangkara kumaha bari nangkara habis eta mah kana anu kitu wae salat bari nangkara teh contoh cek ulama dada urang madep ka kiblat nya dada urang madep ka kiblat sirahna luhur ganyal ku bantal sirahna urang teh itu kiblat contoh urang salat bari nangkara taganya sirahna luhur sirah urang kumaha lamun diganyana ku susu janda ulah aku mah ibu mah da salat arek diganyol ku kanyut bapak kenging eta mah nyanyar di kolomoh salat bari nangkara teuing jadi salat teu mah jadi angkupane kikieuan tah jadi salat bari nangkara teh cek ulama kanyal sirahna luhur saeutik kuat ngucapkeun takbir ihram ayeuna kuleungeun bulanana mangga usolli fardhu subhi lamun seuk salat subuh Allahu Akbar rukuna kumaha umur we sirah umurkeun kurang Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sujudna rada hanapan saeutik ditukeun saeutik subhana rabbiyal a'la wa biham sakitu ge cukup eta salat bari nangkara hartos teh ngeun ulah diganyal ku kanyut salaki we salaki ulah diganyal keur sirana susu ibu eta mah kudu malam Jumaah lamun urang salat bari nangkara sapertikeun kitu nya eta contohna nya abdi mah teu kuat salat bari nangkara teh ngeun masih kene aya akal keur ka jalma nu gering teh hukumna wajib kana ngalaksanakeun salat kumaha tuh pek istarah wae ku ngicep ku panohon mun kade pas aya lewat rek salat aya nu ngalongok tume geulis goblok nu gering majarkeun tong salat pencetan we pek
isarah kumicuk lamun urang salat teu kuat bari nangkarak salagi aya akal dina manusia henteu error ngomongna can ngacamling ngomongna wajib kana ngalaksanakeun salat kumaha lamun geus error geuringna geus ngacabrok ka budak geus teu apa ka budak manehna gini sok aya nya nu kolot geuring kitu geus teu apaleun we ka budak teh ka budak nangka incuna minantuna teu apa ngomong geus teu para ruku geuningan batur ngomongkeun ieu sawah derem kana ngomongkeun susurana geus ngacamling ngomong nanti tah eta mah teu wajib salat ngan ge mah ku pidiah we lamun geus maot mah nya pidiah mah bagena jangan anu geus mah maot nya saletarakeun we tong 3 tong saparapat tong 3 gelas kagok sedekah geune sagelas bisi kurang mending kene leuwih nya kitu lamun keur-geuring nanti bisa salat sabulan berarti pidiahna itu we sawaktu teh berarti saletar 5 waktu 5 le eta salat bari isyarat ku ngicep we Allahu Akbar ku ngicep masih aya akal mah dina diri urang masih aya akal mah dina hati urang dina badan urang wajib salat teu kuat abdi mah salat bari ngicep isyarat ku ngicep mah mangga cek ulama salat pek kunaon ku hate ku niat we cukup salat ku niat bayangkeun takbiratul ihram bayangkeun maca Fatihah sagala rupana cukup salat ku niat kakara eta meunang ku niat ieu mah can naon cagur-bagur beka salat ku niat teh unggul tah mah teu jadi lamun kitu teh boga udur kitu teh boga erat kakara meunang salat ku niat kartos tah eta dina masalah salat rukun salat hiji nya eta niat dua nangtung kawasa kajalma mampu lamun teu mampu pek cerita itu yang geus dipraktekeun ku si Mabdi katiluna mah rukun salat teh takbiratul ihram aya ngaran takbiratul ihram teh ta'rifna kieu ngahalalkeun ngaharamkeun perkara anu halal ngaharamkeun perkara anu halal ngahalalkeun perkara anu haram yang geus takbiratul ihram mah misalkeun panina salat aya kostu niatul fardhiyah aya ta'yin contoh kostu sebut kieu usolli tah disebut kostu eta teh usolli teh kostu neja fardo disebut niatul fardhiyah bahwa urang teh salat fardu ta'yin nangtukeun usolli fardo subhi tah subhi teh disebut ta'yin nangtukeun yen urang teh salat subuh duhur asar tak eta teh disebut ta'yin nya mata tangtukeun usolli fardo subhi salat subuh Allahu Akbar tah geus takbiratul ihram perkara anu halal tadina asalna halal jadi haram geus takbiratul ihram pamajikan halal asal meunang digaleh ku salakina geus takbiratul ihram haram sangu anu asalna halal geus takbiratul ihram bapak mangka sangu teh jadi haram maksudna mah geus takbiratul ihram keur salat teh urang berangkat dahar gitu kartos geus weh takbiratul ihram bahkan di pungkasi kuluk salam anu asalna haram teh jadi halal deui pamajikan mangga gawean deui sanggup mangga tuang deui mangga nedak deui tah eta disebut takbiratul ihram usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati imaman menjadi imam makmuman menjadi makmum Allahu Akbar dipanjangkeun pandina Allah teh saalib teh 2 harokat ngan hegay dijadikeun 17 harokat maksudna supaya asup niat urang nalika keur takbiratul ihram cek dina sumut cek dina paham diomongkeun urang usolli fardhu duhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati ada lillahi taala sorangan Allah pas disebut Allah teh dina hate niatan niat abdi salat fardhu duhur 4 rakaat madhep kiblat lillahi ta'ala tanyakeun we bisi urang can asup niat jadi 17 harokat eta salat nya kade ieu dina niat ulah kieu gede-gede Allahu Akbar can ge cicing urang teh geus Allahu Akbar ancek heula dina tempat kakarat bismillahirrahmanirrahim bacakeun usolli fardhu